Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddarana ijtima'an fi hadas sa'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad labdon wa ma'nan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin lemur semunu tur ngidul bahe ngalir cobor ngulon mentas jalan kacaina. Ngaran sari katampian tina mijina saketi alun-alun sewu cengkal sapersep dari tatangga desa. Lemah luhur menangukur, lemah putih menangukir di auran batu bulun sing karicep sing hariyang tandang tanding lir orai sancamoyan. Sim kuring ti Cianjur turun gunung ungah gunung mapai lebak jeung bung bulang nete akar ngeming jangkar mipir pasir nolong kawing. Nyesi lamping nepis wiring nyog anyog ka ieu lemur kadaya ngarana. Alhamdulillah. Desana Kertawana. Kecamatan Kalimbangis, Kabupaten Kuningan. Anu mana waktu terus maju patumu-tumu zaman kaliwatan halodo kasilih ngiji. Ganti bulan ganti tahun disiksi ku menit dicacak gumangsa diwengku ku waktu. Yuswa urang sadayana teu karaos awahing ku genah jeung betah ku melenang di alam dunya. Sok sanaos dirungrung ku kabingung. Nete semplek nincak semplak kitu salah kilain liuk eueuh ragap teu aya. Usaha di modalan badag tigiclek letik semawana dagang timbul hutang tani timbul daki kuli oge tak tai monyetan. Lumpat ka darat ti soledat jadi kacai tiga jebur balik ka imah ece nyarampak tukang kiridit nararagi. Tapi kekeh sok sanajan kitu kagaranan manusia kumelenang dalam dunia kabeh hayang paamprok jeung kabunga sakoma urang salaku umat Islam kabunga hayang karendapan di dua tempat, di dunia hayang pinangih jeung kabagjaan, di akhirat hayang kepetik hasilna kaala buahna kapiboga ganjaranana sarta dipernahkeun dina tempat nu dipikarido ku Allah sawarga ngaranna mugia kum sadaya nu hadir sing jadi ahli surga. Ku hal eta puja urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla, puji ka Gusti nu Maha Suci. Shalawat miwas salamna mugia dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadaya anu jadi mata halangna dunia, paduka termulia baginda tercinta Habibanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahormatan anu utami tumbuhing tina ati sanubari kasanggakeun ka para kiai, para hujjaj, para masyayikh,
para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, ibu bapak, pemuda pemudi, remaja putra putri sepuh miwah anomna, wabil khusus kersana Pak Haji sakulawargi sarimbit ahli pamili sebagai donatur terbesar pembangunan masjid ieu alhamdulillah. Oke, reng-rengan DKM sebagai panitia penyelenggara sinareng reng-rengan KMJ Kuda Mas Jaya, semoga terus berkesinambungan jaya dan berkah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Kepala Desa dugi KRT na panitia penyelenggara beserta jajaranana, oge pengatur waktu penata acara anu sami kusim kuring dipihormat kalayan mugia kum sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya diiradah tur diinayah ku Allah Subhanahu wa taala dikersakeun kumpul ngariung, patepung lawung, patepang wajah, hempak marbayaksa dina ieu saah taya lintang nu janten marga lintang ti nembongkeun sifat abdi salaku hamba Allah ngagugurkeun kewajiban sejatolabul ilmi dina raraga mi eling kana peristiwa mulia lumbung surna baginda alam tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada malam ini tak sedikit yang korban suasana, nutunuh aya katingali ku aing geus ngalelehek diukna datunuh. Anu tiris bae aya surup hadiran bari nangkep tuur, awak tiris tuur haneut udud eueuh kapaksa tuur nu ditangkep. Nu cangkeul aya katingali ku aing ibu-ibu diukna unyan inyen we da cangkeul. Mudah-mudahan cangkel orang, tunuh orang, tiris orang dina ieu wangi sing jadi pengorbanan sebagai tanda bukti cinta orang ka baginda Nabi. Amin. Cinta orang kadaya ka Nabi Muhammad cinta. Cinta orang kertawana ka Nabi Muhammad cinta. Cinta. Nu kompak jawabna cinta. Tong nyentak cuy biasa we atuh. Aduh, aing jauh-jauh ngadon disentakan. Da kompak mah bukan berarti harus nyentak bener tuh, tapi serempak. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal cinta, cinta teh aya 3 kriteria. Sakumaha kusim kuring sok dibeja-beja bu. 1 cinta kapaksa, 2 cinta karena, 3 cinta seutuhna. Mana cinta kapaksa? Contoh jelema rumah tangga cek nunanya nyi kah itu pan sora awe mamanya kahnya betah rumah tangga jeung salaki teh duh bapak dirasa-rasa rumah tangga 8 tahun lilana terasa hampa. Nah cinta abdi bertepuk sebelah tangan ari kitu salaki memang bogoheun ka abdi tapi abdina kurang pati bogoh. Gening sia daek dikawin pan baheula uing mah dijodohkeun ku kolot berarti kapaksa aing rek nanya budak sabaraha hiji ayeuna ari budak mah geus 8 ngaku cinta kapaksa ari anak geus 8 berarti sataun hiji anak-anak nanya ngoroyeuh we meureun. Kadua aya cinta teh cinta karena aya tujuan lain siga mana contona ABG keur mejeuhna geulis kawanti-wanti endah kabina-bina geulis bawa tinggal jadi endah bawa ti kodratna mun ditilik ti gigir lengik ditetep ti hareup sieup ti sawang ti tukang lenjang red kana tarangna lancah mentrangan irungna kewung-kewungan pipi katumbirian pamenteuk ngadaun seureuh mun deureuh ngayun ka deudeuh waosna gula gumantung gadokna nog sapotong lamaina ngagondewa cangkengna ngabiola bitisna ngajantung cau mangala. Aduhai weh aya nu kitu di dieu aya yakin mana menta nomerna ulaheun aduh katilu aya cinta seutuhna inilah cinta hakiki inilah cinta sejati. Sabda Nabi cinta sejati ngabogaan 3 ciri
mana ciri wanci nu kahiji jalma cintana sejati ka baginda Nabi ayyakhtaro kalama habibihi ala kalami goirihi. Sok ngutamakeun parentah Allah jeung Rasulna ketimbang parentah anu lainna. Alhamdulillah. Kakuping kusim kuring tadi ibu bapak kompak ngajawab cinta ka Nabi Muhammad. Yu penting ieu urang muhasabah diri ngukur kakujur nimbang ka awak sejauh mana kaki kita melangkah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Contoh, ibu-ibu urang kertawana di dieu jeung bapak-bapakna jeung pemuda-pemudina lamun beres salat maghrib jeung salat isya sok tuluy kamarana. Euy jawab dan nanya. TV akur jeung urang Cianjur. Padahal Rasul marentahkeun di mana anjeun beres salat fardu utamana ulah wakarobah tina tempat diuk sabada salatna sabab didinya malaikat rahmat mangmentakeun hampura ka Allah keur ka jalma nu teu robah diukna sabada awe salam tina salatna alias beres salat lanjut kana wirid. Osok euceu wiridan nu osok mah kadek ko surang Cianjur, Ustad euceu mah osok wiridan diukna sajadah mu kena nyampai salse we bari nyarane ngan naon bari nyoh HP pan aya nama umum teu di Cianjur teu di Kuningan euceu saha-saha hudang sare nu di teangan naon cing casan mana casan geus puguh HP na mah pan di sarean darek sare teh lain maca doa HP we dipika tunuhna beak batu pas muka deui hudang sare teh HP na lobet casan mana casan di Cianjur di dieu moal pati beda. Zaman kiwari loba bengbatan rek ibadah taroskeun ka para sepuh sim kuring kelahiran 77 jadi ayeuna umur 43 tahun kurang leuwih sim kuring keur umur 13 tahun tontonan televisi hanya satu channel TVRI tahun 90 TVRI Pak paling banter malam minggu nonton album minggu kita poe minggu paling film si Unyil baru dak teh bari satrumna ge ku aki beak akina soak gamana teh rewolan gitu. Tapi sekarang beberapa channel televisi swasta menayangkan berbagai tayangan 24 jam full yang didominasi dengan hiburan. Bener teu? Aya nu leuwih bahaya tina TV aya naon HP. Lamun urang teu bisa ngendalikeun, teu bisa memilih dan memilah tontonan. Leres teu? Anu eueuh dina TV dina HP aya YouTube dina TV eueuh dina HP aya, Instagram di TV eueuh di HP aya, Facebook di TV eueuh dina HP aya. Leres mata keur usum di Cianjur ayeuna tong boroning ABG, tong boroning eteh-eteh, tong boroning ece-ece, nini garableg Facebook. Di Cianjur tuh kuring boga tatangga ceuk ngaranna teh Nini Mae. Teuing Mae Saroh, teuing Mae Munah, pokona mah Mae we. Boga Facebook ngaran akun nama gaul lain Mei gaul cete euy foto profil make aplikasi B612 nya heueuh glowing unyu-unyu can kamera depan selfie na dipercantik deui bener teu pas aprok jeung aing di pasar persis bedug soeh asli nama da geus kolot jeung rebeh di Cianjur bu nu kitu teh di Kuningan moal pati beda. Leres kapungkur maupun tahun 90-an ibu dengan bangga muda-mudi ketika usia ayeuna menjelang sekolah SMP jam 5 sore dengan bangga pemuda nak kaluhur make peci make kameja make sarung pemudi nak make jilbab make kabaya make sarung dengan bangga jam 5 sore berangkat ti imahna masing-masing nangkep Quran jeung kitab gidi ka majelis taklim ka pangajian bener teh tapi ayeuna waktu maghribna waktu ngajina dibengbat ku tontonan dari jendela SMP bener teh oco-oco eteh-eteh nu anyana perung rumah tangga teu jongjon salatna ayeuna naon sababna digoda deui matak beres salat likum leos pindah ke tengah imah gep kana remote cetrek SCTP Samudra Cinta
Matak aing geuleuh tak kasih bucin jeung kasih kusut. Da eta biang kerokna. Mak-mak jeung ibu-ibu sarua nu keur garalaw. Naon sababna? Salakina teu aya kaop aya kamajuan saeutik kabengbat ku budak SMA heuh. Atuh garalaw pamajikanna teh. Matak tiap jam 8 tengah peuting nancep we di tengah imah nonton Indosiar. Naon sababna? Nonton hati yang tersakiti. Balik salakina ku menangis sareuri da hancana. Ieu mau balik apal sinetron buah-buah sok nonton. Maaf bu kuring eueuh waktu keur nonton sinetron ngan lamun budak nonton ku kuring di baturan. Gitu kira-kira. Tenesi ehona dikurangan Kang punten. Ibu, eta ciri wanci jalma cinta nomor kahiji ka Kangjeng Nabi. Yu ragap muhasabah diri. Sejauh mana urang teh cinta ka baginda Nabi? Apakah urang tos salat teh tuluy wiridan, tuluy maca Quran atawa nyawa HP jeung nonton TV? Bener teh? Studi banding, sok muhasabah diri, introspeksi diri. Urang teh sejauh mana cinta ka baginda Nabi? Nomor kedua, ciri jalma cintana sejati ka baginda Nabi nomor kedua. Wa yahtaramu jalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Sok mineng hadir kana tempat-tempat nu sering dilinggihan ku Kangjeng Nabi. Mana? Masjid, majelis ta'lim, majelis sholawat, majelis zikir, majelis manakib, majelis ratib, termasuk majelis tabligh akbar pada malam ini. Alhamdulillah. Sok aya pengajian ibu-ibu rutinan di dieu osok tara. Poe naon? Itu Jumat, Sabtu, Kemis. Jadi aya, Jumat aya, Sabtu aya, Kemis aya. Alhamdulillah. Osok kompak siga kieu tara. Oi, sok pinuh siga kieu tara. Geuning aya nama pinuh kompak ditariung kabeh ge di jilbab alhamdulillah. Sok di jilbab sapopoena tara. Osok tara. Kade sapopoe bubudugulan mangkaning buukna awut-awutan siga sapu butut. Rajeun dibeungkeut ku karet bandring. Daek we ditiung ari aya muludan kitu ge nginyem nu ninina. Wah nu ninina basa disese taplak meja didudut dijieun tiung matak ieu meja taplakan ya. Dipake saha ieu? Dipake saha tuh areueuhan tuh kuraya dua. Da beunang dibedakeun ibu nu tara ditiung sapopoena aya pangajian kakarek ditiung teu barisaeun ditiungna ge nyararengsol. Tong diome-ome jadi kanyahoan ku aya. Sok aya pangajian bapak-bapak di dieu osok. Malam naon? Oi. Hari Minggu malam Minggu. Malam Minggu alhamdulillah. Osok kompak pinuh siga kieu osok. Osok. Kade batur ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngabring ka pangajian nyolendangkeun sorban. Nyolendangkeun sorban, ngelek buku, ngelek kitab bari ngeupel tasbih. Der ieu mah bapak hiji mah hiwal. Batur ka pangajian ieu kalakah mapai-mapai leuwih jeung walungan. Nyoren jejer. Ngajingjing kempis ngepel-ngepel eupan batur ngaji manehna kalakah nguseup sok aya nu kitu di dieu aya tara da beunang dibedakeun cek tukang nguseup mangke di masa salaman jeung aing kokotna bau eupan. Mudah-mudahan sing jadi tanda cinta ka Kangjeng Nabi ngariungna urang wengi ieu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Katilu jalma cintana sejati ka baginda Nabi nomor katilu cirina sok minang milampahkeun perilaku nu dipikaridho ku Allah jeung Rasulna ketimbang perilaku nu didorong ku hawa nafsu. Hoyong menang ridho Allah, hoyong menang kebahagiaan dunia akhirat, hoyong menang kemuliaan ti Allah dunia akhirat, hoyong disalamatkeun ku Allah dunia akhirat. Kanjeng Nabi berpesan ka umatna. Didaukeun ku baginda Nabi dina kitab Nasaihul Ibad. La yu'tillahu li ahadin khamsan minal hayati illa wa qad a'adalahu
khamsan ukhra min jajaiha. Allah muamikeun kalima golongan hambana nu sok milampah 5 perkara terkecuali Allah ngaganti ku 5 pirang-pirang balasanana anu indah. Hoyong nampi balasan anu indah di Allah hoyong. Sabar hiji cenah kabehna. Euy, pemuda mana pemuda? Tuh si akang nu dina lawang, nu make peci hideung. Kang sabar hiji cenah Kang. 5 apa 4 dia teh Kang? Uy, 5 4. Yakin 5? 50.000 Kang, cokot duitna ka dia. Cokot Kang. Ayo. Cokot Kang, ka dia duitna buru. Ka dia. Sok. Duaan. Ka dia Kang, ka dia kana duaan. Jadi duet euy. Mana panitia? Siapkeun panitia. Ka mana si Akang teh nu hideung teh? Oh, ka dia. Sok naik jang. Ka luhur naikna. Tah. Belah dia Kang, belah dia. Ngarah teu jauh nanyana. Tah. Sok jang. Diuk jang. Di dia hiji di dia. Nah. Gitu. Sok. Di dia. Sok ujang di dia. Sok. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Ieu donatur alhamdulillah. Mudah-mudahan 100.000 sing jadi 10 juta bulan ieu keneh amin. Allah maha beunghar amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sabaraha hiji cenah kasep anu bakal diganti ku Allah dengan keindahan teh lamun hambana berbuat sabaraha perkara? 5. Hiji la yu'tihi asyukra illa wa qad a'adalahu az-ziyadata. Allah muamere ka hambana anu sukro. Apa sukro? Nyaho sukro? Tenang. Naon? Sukro. Maneh nyaho sukro? Oi. Nyaho sukro? Terang. Nya naon? Sukronya. Suuk di jero astagfirullah. Eta mah pilus. Sukro di dieu mah bahasa Arab. La yu'tihi asyukra. Allah mamere ka hambana asyukra hartina anu pandai bersyukur. Leres teu? Illa wa qad a'adalahu az-ziyadata, terkecuali Allah ngabales ku nambahan kana pirang-pirang nikmat rezekina jeung sagala rupana. Leres? Sukro suk di jero atuh. Aduh, cicing kasep. Saha nami jang? Paruk. Paruk. Paruk naon? Manya paruk ke unggul. Parukil Mas. Paruk, hah? Muhammad Parukil Mas. Muhammad Paruk Parukil Mas. Hilmas. Ujang saha ngaran? Muhammad Nasrullah. Muhammad Nasrullah. Muhammad Nasrullah naon? Aya deui eueuh? Teu aya. Ngan lamun maneh rek umroh rek hajian taroskeun kanu parantos kudu samahan hiji deui jadi 3 Muhammad Nasrullah tanaon katituna rek ngaran bapa rek ngaran aki bener. Tapi emang kenang-kenangan ti akang ditamahan ku akang sakalimah hartina panjang barokah amin. Arek bade ditamahan ku akang bade sing tarik atuh bade moal siga teu niat geuninganan bade mah ditamahan ku akang kenang-kenangan we ieu mah barokah bade Muhammad Nasrullah Al-Fatihah panjang ti kawaladolin aminan atuh sarua edana ieu mah jadi ke KTP pinuh ku Fatihah eueuh keur foto jeung tanda tangan baingan budak teh mung nyebut badena teh cicing ari jelema nu loba syukur ka Allah pasti loba ngarasakeun nikmatna bener teh ari jelema nu loba nikmatna teh jelema senang bener Bener. Sing tarik jelema senang teh jelema beunghar bener geus rumah sacan maneh dibeungharkeun ku Allah rumah sacan
Itu buku ngajawab da aing mah. Acan entos. Tos. Atos. Sararea ge geus dibeungharkeun ku Gusti Allah. Naon sababna? Fitrah kekayaan manusia, kabeungharan jelema teh bawaan lahir mana kasep sakujur tubuh urang. Urang lincah daek molahkeunana sukses bari urang jujur insyaallah bakal berkembang hasil usaha jerih payah urang. Bener teu? Ngan secara fitrah mah geus dibere ku Allah ti luhur sausap rambut, ti handap sahibas dampal, ti gigir sagiling cingir, ti tengah saaya-aya jeung bulu-buluna. Bener. Bener teu? Bener. Oh tos buluan. Bener aja. Galing teu. Nu ujang galing teu. Henteu, oh disemoting. Leukeun ka salon nu ngamingu. Jeung daekan eta tukang salonna aing mah. Mana kasep? Mana? Tah, dua panon alhamdulillah. Ieu teh modal kabeungharan ti Gusti Allah. Sok aja urang ningali jelema panonna eueuh sabeulah bener. Bener. Aya duanana tapi bodas kabeh bener. Teu jeung hideungna. Hideungna eta geus mangrupikeun kabeungharan ti Gusti Allah. Nah, ieu kabeungharan teh. Bayangkeun anu teu nempo kasep moal bisa ngabedakeun warna indahna lautan, indahna pemandangan, ngabedakeun warna bodas jeung hejo, beureum jeung koneng, ku aya panonna normal dibikeun biji mata jeung fungsi lihatanana alhamdulillah. Da itu beunghar. Ngan saur Allah supaya jadi rasa syukur ke Allah, jadi modal ibadah eta panon catatan dari Allah tetepkeun kana 2 ayat kami. Sabar aja cenah. Duh. 1 ayat tanziliyah, yang kedua ayat kauniyah. Mana ayat tanziliyah? Ayat yang tersurat yaitu Al-Qur'anul Karim. Sabaraha juj kabehna? 30. Alhamdulillah 30.000 ya. Cekal. Pulangan. Sabaraha ratus suratna Al-Qur'an? 14. Iya, Sabaraha? 14. 14. 100 nah ke mana? Jadi sabaraha? Ke jalan sabaraha cenah kasep? 100. Sok sing tarik sing tegas. Da ieu teh hukum kudu dibejakeun. Rasul akan bangga kepada engkau, amin. Amin. Sabaraha jumlah suratna? 114. 114 namahan 5.000 tah. Jadi 35. Ayatna sabaraha ribu kasep? Bejaan tong ku akang. Wartosan tong ku akang. Bejaan tong. Bejaan. Rek mere sabaraha ka akang sok. 35.000-an ku aing di bejaan. Arek moal. Beak deui cenah duit aing galakah nyiku. 6.000, 600, 60 ayat. Al-Qur'anul Karim. Ketika orang berbicara membaca Al-Qur'an, ada ilmu khusus. Naon sababna? Ongkoh urang loba maca kana Al-Qur'an tapi teu jeung elmuna sanksi dari Allah, urang bakal boga dosa gede hukumna. Naon sababna? Rubba qari'in wal Qur'an yal'anuhu. Loba pisan jelema anu baca kana Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an lain mere pahla, mere berkah jeung mere ganjaran kanu macana, sabalikna kalakah ngalaknat kanu macana. Akibat daripada maca Al-Qur'an teu dibarengan jeung ilmuna. Sok baca. Wal ahdu bi tajwidi hatmun malam yujawidil Qur'anal asimu. Ari ngaji kana ilmu tajwid eta wajib hukumna. Jeung lamun maca Quran tanpa ilmu tajwid
dosa gede hukumna dina ilmu tajwid aya huruf qalqalah. Naon cenah Kasep? Huruf qalqalah. Enggak. Ini ngomong mau bermain ini ngomong kadang-kadang ya. Jang huruf qalqalah sabar hiji Kasep. Huruf qalqalah sabaraha? 5 kadia jang 50.000. Kadia. Sok kadia. Ngomong ini nanya ngahulang we hayo. Ini enggak urang nanya nih monggo. Ada jang. Korsina hiji deui euy. Sok ujang geser beh dia. Tah di dia geus. Tadi dia Pak. Enggak sok dieser-eser we sok diuk. Ka dieu kalau kang ngajauhan. Nah, di depan diskusi ieu teh ngaranna oge. Sahanami Kasep? Alwi. Alwi huruf qalqalah teh sabaraha hiji kabehna? 5. 5 kabagi 2 bener. Sugro je? Kubro. Wah. Aduh deui duitna euy. Oh aya nu maneh mah ieu je. Kita mah pai ATM dari teh eueuh. Rek nyokot heula. Cekel ya sabaraha ji eta hitung. Ke heula atuh 20.000 heula ya. Ujang 40 heula nya. Kapan can dipapai hiji-hijina. Anu 5 we teh Kasep sebutan hiji-hijina naon wae? Ba jim dal tokop. Jadi baju di toko. Woi. Dina baju di toko sok aya naon wae? Ba. Itu muriang teu. Aya naon wae cenah Kasep dina baju di toko sok aya naon wae? Baju, tapi miti edan tuluy naon deui? Calana. Tuluy naon deui? Sarung tuluy. Sieu mereka ngaglosir meureunnan. Sok tuluy. Sapatu. Kupingkeun pertanyaan perhatikeun. Kasep dina baju di toko sok aya naon wae? Berarti jawabna ba jim dal tokop. Lamun kieu mah akang nanyana Kasep di toko sok aya naon wae? Kakarek jawab calana, baju, sapatu. Da kuring mah lempengan ieu nu riweuhna. Disingjang. Dina surat Al-Ikhlas aya huruf qalqalah di setiap ujung ayatna. Bahkan mimitina ge huruf qalqalah yaitu qaf. Sok baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Sok qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Allahus samad. Ya. Ari qalqalah teh karakterna teh mantul. Naon cenah? Mantul. Ari mantul teh ngenyod. Naon cenah? Ngenyod. Sok coba nyod ge. Nya macadalna nyodkeun jadi qul huwallahu ahad. Tah, sok. Qul huwallahu ahad. Ahad. Tuluykeun da kitu bisana meureunna. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lindung. Imaik ya. Qul huwallahu ahad. Entong duh. Qul huwallahu ahad. Sok coba jang. Bismillah. Tenang ya atur ka mana deui. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid. Aya qalqalah ka bawah ayatna ngajeleng. Itulah demam panggung. Maruk babari cicing di panggung teh doh.
sakolah ka bawa ayatna ngajeleng eueuh saware. Ibu genyang seuri kencan puguh naik ka panggung masok. Nah, ternyata Al-Quran dan sebagainya ibadah ke Allah semakin digali ilmunya semakin susah. Bener tuh Bu? Ngan lamun nges karasa kapangi ilmuna nges dawam ladatna halawahna manisna nikmatna berilmu akan terasa sangat luar biasa. Bener? Benar. Sok coba balikan deui sing tenang. Bismillah kabawa ayat leungit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hayang babari bisa teu? Hayang. Di mana ditanya ku bapak, Jang, ari libur sakola teh minggu. Jawab ku maneh, sanes bapak ahad. Sok coba. Ahad. Geuning bisa eta. Kitu we ahad. Ahad gitunya. Sok. Ahad. Sok coba baca deui suratna. Qul huwallahu ahad. Gitu. Alhamdulillah. Sakitu we bacaan Quran teh maju karena sempurna bacaanana. Alhamdulillah. Terus gen. Kadua tetepkeun panon anjeun kana ayat-ayat kami. Mana ayat kami nu kadua saur Gusti Allah yaitu ayat kauniyah nu mana teh di luhur satungkep ning langit ti hanap satangkarak ning jagat rongrong gogodongan tutumbuhan bubuahan sampai bentuk bangunan aplak gunung jeung lautan termasuk manusia dan alam sekitarnya ibu bapak kuring ujang ieu tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Ujang diciptakeun ku Allah sebagai naon? Manusia ku Allah dijieun tina naon? Tanah. Edan. Ieu budak langsung ku Allah dijieun diemple-emple tina taneuh. Eta mah Nabi Adam nu langsung tina taneuh maka sep. Nya, bener teu? Bahkan Nabi Adam didamel ku Allah tina taneuhna dari berbagai belahan dunia. Bener. Urang mah lain tina taneuhna langsung. Dalamun maneh ku Allah langsung dicitak tina taneuh berarti maneh diproduksina di lieu. Daek teu daek berarti sapabrik jeung genteng. Nah, cicing. Manusia mah ku Allah dijieun tina saripati taneuh. Tina naon cenah Jang? Saripati tanah. Kumaha cenah prosesna hayang apal teu? Oyong. Ujang boga indung bapak. Boga. Dahar sapopoe indung bapak pokokna naon nu sok dina boboko? Sangu. Nya, tak jadi manusia ku Allah lain langsung dijieun tina taneuh tapi tina saripati mah. Nyata tina naon? Saripati tanah. Tina naon cenah aja? Sangu. Astagfirullah. Keheula can beres loh ka dipegat atuh dipotong di dinya mah riweuh. Can beres pan ieu teh. Kalamun ujang ku Allah dijieun di tina sangu riweuh ieu lain manusia buras berarti. Can beres. Sangu asalna beas, beas asalna pare, pare dipelak di sawah, sawah mediana taneuh bener. Bener. Dipelak pare di sawah dina taneuh ngarang kadak dahanan ngarung kunuk daunan rangeuyan buahan tina buah apa kana bener tina bener hejo bener koneng geus bener koneng dipanen dipoe digiling tuluy dibeaskeun geus jadi beas tuluy disangu-sanguna didahar ku indung ku bab hampasna sangu terbuang ka WC acikna tina sangu jadi cai naon cai naon cai naon kasep? Cai mani. Bener. Ngan secara medis cai mani teh aya dua Jang. Di lalaki sperma di awe opum. Pagalo sperma jeung opum dina rahim nu jadi indung. Indung gede jasana poho ka cangkel, poho ka cape, poho ka era bener. Bari Allah nyiptakeun manusia teh tanggung jawab teu nyieun bentuk fisikna wungkul tuluy manusia ku Allah diberenya
Nyang. Diberenya nyawa. nyawa. Ieu mah nyaho cenah. Berarti sok menang SMS di Allah berak. Rata-rata manusia kasep diberi nyawa ku Allah di umur 4 bulan. 4 bulan. Aya paribasa 4 bulan usik, 5 bulan malik, 6 bulan raja kapapa, 7 bulan siam mangrupa, 8 bulan barayang-barayang urang dina beteung nu jadi indung gede jasana, poho ka jangkul, poho ka cape, poho ka era, gubrak manusia ke alam dunia, can bisa gerak, karek teu daya, teu upaya, can bisa gadag gidig, can bisa jogging, can bisa futsal, ngomong aya kahayang kanyeri ge karek bisa oa. Leres. Ya Allah. Tabarakallah urang teh tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Teruskeun. Mihape saur Allah, lamun anjeun embung narima siksa ti kami eta panon ulah dipake maksiat ka kami. Hartina naon? Eta panon ulah sok dipake tuang to. Pernah maneh noong nogel nabilik pernah? Jujur. Lamun teu jujur irung manyangan. Lamun jujur maneh bakal leuwih kasep, Allah bakal ngahampura kana dosa urang. Jujur, pernah noong da bilik mah teu usum ayeuna mah da lampu caraang lobarona. Pernah noong dina HP, pernah. Jujur. Hayang menang pangampura ti Allah teu. Sok mending jujur ayeuna. Pernah teu noong dina HP, pernah sakali mameureunnan. Mohon. Sok tong era-era ngara dihampura dosa urang, pernah. Pernah noong na HP. Pernah. Aduh. Ai sugan teh nu soleh mah moal. Iya ya cicingeun ge ye. Pernah noong dina HP jujur. Pernah. Astagfirullah. Eta maneh pernah noong na HP inisiatif sorangan kabawakeun ku batur. Henteu. Astagfirullah. Dosanya sok tobat ka Allah euna. Ya Allah. Abdi tobat. Moal noong deui. Dina HP. Lamun HP-na lobet. Oh jadi lamun ebatuan mah arek deui gitu. Henteu. Syukur berarti tobatan nasuha euy alus euy. Alhamdulillah. Kadua manusia diberi modal ku Allah teh ceuli. Ujang nyaho ceuli. Boga teu? Boga. Kala ceuli maneh aya daunan eueuh. Teu aya. Hah? Teu aya. Teu aya. Innalillahi wa inna rajiun. Ieu budak eueuh daun ceulian euy. Rek kumaha geus kolot ngaitkeun kacamata. Ujang boga daun ceuli. Boga. Leuleus heuras daunna. Leuleus ibu. Sakasep-kasep ieu budak daun ceulina leuleus. Matak tadi bonceng ku bapana ka pasar sapanjang jalan kekelebetan we da leuleus. Keur naon gunana ceuli teh kasep? Mendengar. Punten. Supaya urang tahu rasa syukur nikmatna ceuli, urang papaikeun heula ceuli kana pirang-pirang nikmatna. Bener teu? Eta Allah mere ceuli jeung daunna ka urang. Naon fungsina? Ieu daun telinga teh keur nyadap sora. Gendang telinga eta teh keur ngabedakeun sora. Matak semakin gede daun telingana makhluk Allah semakin peka pendengaranana. Urang mah 100 km can puguh ngabisa ngareungeun kana sora bener. Tapi ku gajah 100 meter sora paningaran nincak rungkang ngorosakna kareungeun ku gajah. Naon sababna? Daun ceulina leuwih gede, hayang lebih peka ente pendengaran. Henteu. Oh henteu dambung sagede gajah mah nya. Ceulina alus berarti budak teh itu. Apa sora motor Mio? Apa? Sora Ninja Kawasaki 4 tak apa? Gagah pan punya. Ninja Kawasaki 4 tak knalpot Megapun. Rung rung rung. Run.
serius jeung aing. Eta sora Pario, sora ninja. Ninja. Bibir aing. Aduh, ngareken kenal pot ieu budak. Diplomasi atuh, sora bibir kiai nyontokeun sora motor ninja, jujuk ninja eta ka aing. Ibu lamun ngareunge tatangga ngahirupan mobil. Isuk. Mobil jadul jeung all new beda. Jadul mah zaman dulu eta mobil teh geus aya usiaan geus kirang leuwih 40 tahun. Di starter di Bantan gancang hirup sada merek ngajuru. Kakarek hurung. Beda jeung Honda Jazz all new injection. Ngareunah we sia ngarengekeun aing nu ripuhna mah. Leres ABG merdu 17 tahun merdu sahdu. Deuh. Patumpang sora jeung ibu-ibu 40 tahun. Assalamualaikum. Ibu Dewi aya. Tembalan teh ku 40 tahun nyempreng dan nyarekan we salakina. Cuma nguruskan bedak nu gede Gusti, jeung bung suri we. Jebanong tot polo, pejuh teh jebanong tot boo. Tadi ka mana kitu wartosna? Teuing tadi mah dibonceng cenah ku si Alwi. Keun bae anak keuceuk kana dibonceng masa ulah dikompa we. Lamun bapak-bapak Alwi sorana di dieu tah 60 tahun mah deet badag. Ari cek abah mah kieu jang. Maneh ulah kikituan ngewa ku tatangga mun rek kawin mun moal ku ujang arek ku abah. Nya bener teu? Bener. Ternyata ceuli urang teh Nikmat bisa ngabedakeun beraneka ragam suara. Ku kitun diwalar ku baginda Rasul sebagai sarana ibadah dan ciri urang syukur ka Gusti Allah, indahkan pidauh Rasul. Kumaha cenah? Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Anjeun kudu campur gaul diskusi jeung para kiai, para ulama jeung ceuli aranjeun sing sering dikupingkeun kana fatwa-fatwa agama. Alhasil, silakan adik-adik remaja sekalian, engkau sekolah setinggi-tingginya, tapi maaf ngaji tentang ilmu agama ulah ditaringalkeun. Di mana dibahaslah tentang aqaidul iman? Di pengajian ku guru ngaji. Leres wujud khidam baka mukhalafatul lil hawadisi Qiyamu binafsi wadani. Kala-kala entong wadah atuh. Wahdaniyat, ari wadah mah kayak wadah sabun, wadah beas. Qiyamu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmun hayasama basar kala Iron muridan ayat samian basiron mutakalima. Alhamdulillah tuh ibu-ibuna tuh barudakna arapal. Alhamdulillah. Berarti osok ngarajinya. Bunga. Ya lemur bakal jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kasep bahkan ngajarkeun tentang rukun Islam teh saha? Para kiai, para guru ngaji, para ajengan. Bener teu? Sabar ji kabehna rukun Islam. 5. 1 Syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 menghaji ka mana? ka Baitullah Mun mengkawasa di jalan. alhamdulillah ucapkeun 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hartikeun. Aku bersaksi Aku
bersaksi bahwa 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 naon aing bahwa tika subuh mah beres bahwa tiada Tuhan selain Allah tong nyentak atuh biasa we ka aing bahwa dan dan aku bersaksi aku bersaksi tiada bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. alhamdulillahirabbil alamin. Cekel sok nu bade nyawer ka dieu ibu rek nyawer moal alhamdulillah Pak Haji bade nyawer aduh ya Allah sing jadi 20 juta bulan ayeuna keneh amin Allah maha beunghar sebarun tak cenah duit mah ejang 50.000 ejang mah beda ka dieu kan eta tun 20 hadieukeun ho geuning mah geus 70 duit teh maneh kabagean can oh geus maneh mana oh palingan keupeuh we hayo tenang alhamdulillah ketika kita berbicara baginda Nabi besar Muhammad adalah utusan Allah otomatis orang teu cukup ngucapkeunana wungkul tapi orang kudu mengetahui siapakah sosok baginda Nabi benar teu bahkan orang kudu mengetahui tentang sejarah baginda Nabi supaya naon orang yakin tumbuh cinta ka mantena lamun orang teu apal siapa Nabi itu teu apal teu naon moal cinta ngan lamun orang nyaho kamuliaan Nabi insyaallah bakal tambah cinta amin. Kangjeng Nabi Muhammad tadi mana kasep dilahirkeun di Mekah malam 12 Rabiul Awal malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah maka disebut tahun gajah sabab loba naon gajah astagfirullah loba gajah atuh di Sumatera ge loba gajah mah meureun Indonesia kene sia sabab loba naon loba bala tentara nu ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut masuk ke negeri Yaman ka kota Mekah maksudna rek kahancurkeun Ka'bah kendaraannya bukan onta, bukan kuda, bukan tank wajah, tapi gajah. Maka kelahiran Rasulullah disebut tahun gajah. Yang dipimpin rombongan gajah tersebut, bergajah tersebut oleh Raja Abraham. Di mana dong ngomong ini? Ini dengan ngomong ini. Raja Abraham deh. Ngadelek saya tak kai. Raja Abroha cuman dihadang tidak terjadi penghancuran Ka'bah tersebut karena dihadang atas perintah Gusti yaitu oleh burung ababi sugan rek kakatua sia mah bingung mending kakatua mending naon burung ababil diabadikan dalam Al-Quran dalam surat nonjang baca yang mana ya teh kieu wae ditanya teh ku aing teh baca surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah. Sabaraha duit kabehna sabaraha? Sabaraha tadi? 20 sok tukeran ka dieu tukeran. Jadi 50 duit maneh. Nama hanti 10.000 bieu. Ngan ke masikeun boga hutang 50 ka dieu. Sabi karek 20 tadina. Ku metap. Tenang. Nu batur beureum aing hejo keneh. Tenang jang. Urang nadom sakedah punya. Ngapalkeun hanca anu teu apal jadi nyahoeun, bener teu? Sok. Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya
Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana ramana Raden Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 hari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna 571 Masehi tanggal 20 bulan April itulah tarikh kelahiran Kangjeng Nabi. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Alhamdulillah sing jadi ilmu anu keur can nyaho. Amin. Sing jadi ganjaran kanu geus nyaho nya. Sabab naon hakikatna baginda Rasul ketika diperingati maulidna hadir di tengah-tengah urang sadayana. Terus genjang. Yang jadi pertanyaan, kenapa baginda Nabi Muhammad setiap tahun, setiap datang bulan Rabiul Awal senantiasa dan selalu diperingati maulidna ku umatna. Teu di kampung, teu di kota, teu di Cianjur, teu di Kuningan, teu di alun-alun, teu di lapangan, teu di masjid jami, teu di tajuk masing-masing, teu di imah masing-masing sok diselenggarakeun peringatan maulid Kangjeng Nabi. Oh, karena baginda Nabi Muhammad adalah sosok makhluk sempurna dan manusia paling mulia. Leres? Mana ciri mulia na Kangjeng Nabi ibu? Ketika Kangjeng Nabi berjalan di siang hari, awan selalu mengikuti. Awan teh nuturkeun nyuhan Kangjeng Nabi. Tatangkalan dararoyong naon sebabna era ku Kangjeng Nabi isin ngalangkung jungjunan mustika alam anu tercinta pan urang malain dararoyong tatangkalan teh bener tuh ngait kana irung segala ngadaweung hanapeun teu kalapa gubrak katinggang ku balukang leres Kangjeng Nabi manteu nya. Bahkan Kangjeng Nabi Muhammad lamun kasorot ku panon poe Kangjeng Nabi teu aya kalangkangan. Cahaya matahari ku cahaya Kangjeng Nabi. Anta syamsun anta nurun anta ikshiru ghali anta misbahu suduri. Anta syamsun, engkau baginda Nabi Muhammad laksana mentari yang menyinari di siang hari. Duh, cek santri mah teh anta samsun disebut teh kalimah tasbih balik. Mana-mana tasbih nu teu ditutur wajah sabah jeung ada tasbihna disebut tasbih balik. Mana santri nu apal betna na Johar Maknun 100.000 di kuliah. Euy. Langsung imah 100.000 betna dina Johar Maknun baca. Aya nu apal? Sanes teu apal para sepuh para kiai mah da piraku teuing nya percanten imah santri narosna oge. Wa ablagu tasbihi ma minhu hudib wajhun wa alatun yalihi ma urib. Mana-mana tasbih nu teu ditutur wajah sabah jeung ada tasbihna disebut tasbih balik. Anta syamsun, engkau baginda Nabi Muhammad laksana mentari yang menyinari di siang hari. Anta badrun, engkau baginda Nabi besar Muhammad laksana rembulan yang menyinari di malam hari. Anta nurun fauqa nuri, engkau baginda Nabi Muhammad laksana cahaya di atas cahaya. Sanyaha urang pangcaangna di alam dunia teh matahari. Tapi kawan matahari ku cahaya Kangjeng Nabi. Naon sababna? Pada hakikatna matahari oge didamel tina nurna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak mulia Kangjeng Nabi. Nya keur mah ukur proses lahirna ge
Ya Allah, tabarakallah. Kangjeng Nabi mah gubrag ka alam dunia teh kasep. Kaluar nagalen tina palawangan anu biasa istimewa. Istimewa. Panon lir kengeng nyipatan, larangan lir kengeng nyepitan. Bener. Bener. Lahirna Kangjeng Nabi Ari Ujang lahir ka alam dunia panon menang nyipatan teu. mana ente Tuh paling ge cileuhan. Bener teu? Begitu mana gubrak ka alam dunia larangan kengeng nyepitan teu. Henteu masih kene aya helman. Bener. Bener. Helm naon? Helm ing, helm kayete. Helm naon maneh sok make? cara make helm. Tara make helm. Oh, jadi geus eueuh helman. Bener. Hayang nanya aing ka parajina sia. Helm di dieu mah maksud teh kulup kasep ari kulup teh kulit anu nutupan kana sirah si eta boga maneh si eta. Boga. Dibawa teu ayeuna. Dibawa teu? Bawa Yakin? yakin. Mana aing nempo? Ulaheun. Kangjeng Nabi gobrak ka alam dunia kasep. Larangan kengeng nyepitan tanpa darah setetes pun. Bahkan Nabi lahir ke alam dunia teh wangi. Wangi naon cenah? Ay wangi teh sesengitan sia teh menyewangi babauan. Jawab 20.000. Wangi parfum naon Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia? Kasturi. Kasturi atau misik. Bener. Namahan euy 20.000. Eta sabarajang? Esok itu aya pas 80 ulanganna euy. Jadi 100 pindah ka maneh. Naon sasura seuri? Aing gocap wae eta tadi cenah. Heuh sabar eta dada mending ngebul kieu. Atuh kumaha ngajawabna? Tuluy urang mah salaku umatna boro-boro sengit sabalikna bau. Bener tuh? Gubrak kalam dunia kasep urang melain sengit parfum kasturi tapi bau Anjir. bau hangit. Wah, iya budak ngajuruna di Tamalban ya. Bau hangit. Jadi inung nate keur 8 bulan dibawa ka bidan rek bersalin pas di tengah jalan bana kempes kaborosotan di Tamalban. Cek salakina teh nyai orok urang teh kasep urang ngaranan we cenah budak urang teh ngaranna teh alwi ngan hanya kali orok teh bau hangit. Padahal lain orok nu bau hangit mah ban kadurupan keur dibeulem keur ditamal. Lain bau hangit kasep tapi bau Anjir. Hah? Anjir. hanyir tah. Nah make bau hanyir. Sabab lahirna urang mah ka alam dunia bobolokot kuda Dan kudara. Leres Bu. Sedangkan Nabi tanpa darah setetes pun. Itulah bedana. Caang Kangjeng Nabi mah begitu lahir ke alam dunia teh. Dugi ka caang nage nyaangan sabudurun kota Mekah. Itulah keistimewaan lahir Kangjeng Nabi. Ari urang mah boro-boro caang sabudurun ayeuna desa non teh. Ketawarna anu aya ge keur caang listrik ngadak-ngadak aliran. Leres aja ngadak-ngadak parum aliran. Kangjeng Nabi ke alam dunia sanes cerik sanes seuri. Bener. Maneh barang lahir ke alam dunia cerik apa seuri? cerik. Cerik sih emang. Maneh gubrak ke alam dunia cerik apa seuri? Ciri. Hah? Seuri. Edan aya orok seuri. Kabayang aing mah barang orang gurudag ke alam dunia. Kabur siapa rajina ge. Bidan lompat bapakna ngejat cek tataka naon ieu teh riweuh ngajuru teh orok kasurupan. Apa nu seuri cenah teh kabege ceurik pedas ieu tanya ceurik aing mah seuri cenah kumaha ceurikna orok jang ceurikna orok teh kumaha alwi Duka. oh, duka halus ieu mah orok teh beda nadana teh. Orok ceurikna kumaha? Sok ngareungeun adi urang lahir kumaha carana? Oa. Oa. Manya kitu. Oa.
Sok coba. Sok coba jang. Omian saya tadi seuri mana? Seperti gitu dah. Kade bisi ku urang dia Kangjeng Nabi disarwakeun begitu lahir ke alam dunia. Jauh berbeda. Kangjeng Nabi Muhammad begitu lahir ke alam dunia kupingkeun, regepkeun. Dua belah tangan napa kana bumi, dua anak pamentu tangah ka langit, bari maca takbir. Naon takbirna? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tak Kangjeng Nabi begitu gubrak ka alam dunia takbir nu dibaca. Betapa mulianya junjungan kita, alhamdulillah. Ku kituna urang nembongkeun ka cinta ka Kangjeng Nabi secara lisan. Aya pan cinta teh secara lisan. Kunaon ibu? Sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Bari eta diparentahkeun ku Gusti Allah, baca ayatna jang. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Aduh aing mah itu jadi reka Bandung menggol ka Cirebon. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu diparentahkeun ku saha ku Gusti. Nah urang diparentah maca salawat ka Kangjeng Nabi pada hakikatna ganjaran barokah hikmah pahala baca salawat kauntunganana keur Nabi apa keur urang? Keur urang. Salawat adalah rahmat, sementara Nabi parantos pinuh ku rahmatna Gusti Allah, bahkan diutus Kangjeng Nabi ke alam dunia pikeun jadi rahmat sakabeh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti orang anu butuh di dunia teu munafik, urang butuh duit. Butuh duit keur mayar listrik. Butuh duit keur nyieun im. Butuh duit keur ngalunasan meuli meuli sawo saya eta mah. Atuh enteng kehead sawo mah. Aing mah meuli sawo. Sawah. Ngarah bisa dipelakan sawo. Meuli sawah hungkul sawahna moal kabeuli ke. Keur ngalunasan meuli sawah jeung hayang kabeuli mobil mewah. Hayang engal dikersakeun gaduh ongkos pikeun jarah ka tanah suci Mekah Madinah. Leres Ibu? Geuning memeh pangajian atau memeh doa tutup sok dibimbing ku kiai ku guru ngaji urang mangga sareng. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bari kieu keun Ibu pandanganna. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Bayangkeun naon pamaksudan urang ti isukan tepi ka hareup. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hartina kumaha? Ya Rabbi nun Gusti bil Mustafa kalawan kagungan Kangjeng Nabi nu terpilih Kangjeng Nabi sebagai Habibullah kakasihna Gusti, terpilih Kangjeng Nabi sebagai Rasulullah utusan Allah, terpilih Kangjeng Nabi sebagai Sayyidul Mursalin pimpinan sakabeh utusan Allah.
bahkan terpilih Kangjeng Nabi sebagai Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Naon? Balik mugi ngadugikeun Gusti maqasidana kana pirang-pirang pamaksudan abdi sadaya. Maksudna jamaah khusus anu ngariung deui mah palah anu mulia tahun hareup hayang kabareuli deui sawah. Hoyong kajarieun imah. Baca atuh aminan. Hoyong kajarieun imah. Hoyong kabeuli mobil mewah. hoyong engal tiasa dikersakeun jarah ka tanah suci Mekah Madinah. Umur sabaraha taun? 18. Geus rumah tangga can. Acan. Geus boga can ka bogohna. Entos laku tapi budak teh. Alwi boga ka bogoh can. Henteu. Hoyong loban mikanyaah teu. Oyong. Hoyong laris ka istri teu. Oyong. Kade. Ijajah. Akang boga jampe pamake nu hade paripih para ginu mati. Asal apa sakali isukan kontan langsung menang. Karunya budak jomblo ye. Sok turutan ka dieu. Aselepetet, Aselepetet. aselemenen, Aselemen. aki kacepet, Aki kacepet. nini ngehenen. Ini ngahene. Isukan menang nini sia. Keun baiklah asal Benghar. Ieu budak pewat selerana. Kajeun nini asal beunghar. Tapi yakin Alwi lamun maneh kawin ka nini beunghar hirup teres senang. Heupan nini mah keukeuh najan mobilna Pajero, gedongna Zigrong, sawahna lega, awakna mareyot bener teu? Benar. Ari Alwi berondong 300 tenaga kuda. Dihijikeun jeung nini geus dikawin 3 peuting nini modar. Lamun moni modar meneh tereh beunghar da meunang waris. San. Ari pek teh oce si Alwi kabejanakeun paeh ti heula. Kunaon? Karacunan ngenyot susu kadaluarsa. Cicing mata ke sabar, tong mah kahayangkan ini heula. Nah. Kaduana kasep, eta mah nyelang we nya. Wakpir sareng moga ngahampura Gusti lana ka abdi sadaya kana pirang-pirang dosa nu geus kaliwat ya wasi'al karami hedat anu jembar kamulyaanana amin. Ayeuna salawatna urang baca. Alwi siap baca salawat nariyah aya keneh duit ti loba keneh kurang leuwih 80.000. Salawat nariyah 20.000. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Bismillahi tanhalu bil uqad wa tangparu bil kurab wa tubda bil bil hawa bihil hawaij wa tunalu bi rogoib wa husnul hawatini wa yus hawatimi lentini tini mana itu hawatimi wa yustasqal gamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamati wa napasim bi adadi kulli ma'lumin la. Dari bejaan sawareh jadina 10.000. Tuluikeun akang maca salawat tuluikeun. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Tunuh haing mah. Salamullah. Sing tegas atuh kasep sakali mah sok. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah. 10.000 tuluikeun tawasalna. Tawasalna bismillah wa bil adi rasulillah wa kulli mujabi bismillah. Wah, selip euy. Wa kulli mujabi bismillah. 5.000 bulangan. Aya weuh. Oh, aya keneh hutang di dinya heueuh. Poho aing dikeun. Nah, ieu ganti kudu 50 ya. Pan karek 50 di ujang mah karunya sarua 10.000. Bisi poho. Alhamdulillah. Bangga Bu, sim kurik maca salawat. Salawat majmu ieu hartina salawat sifana aya, salawat munziatna aya, salawat kanggo ngajagi harta banda urang supaya selamat tina dolim jeung maling aya. Salawat pikeun ngajagi jelema nu dipikanya urang, salaki urang sing salamet tina pelakor, pamajikan urang sing salamet tina pebinor, pala putra putri urang sing salametkeun ku Allah tina bara bahaya pergaulan bebas jeung narkoba. Mangga nu tiasa salawatna ikuti, nu teu tiasa aminan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma fi ilmillahi salatan daimatan namiyatan bidawami mulkillah salatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat. Sok suhunkeun ka urang dina hajat. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Penta pangabutuh urang ka Gusti Allah. Penta saloba-lobana. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Min jami'il khairati fil hayat. Wa ba'dal mamat wa ajri ya rabbi lutfakal khafiyya fi amri dina urusan kaula sing disukseskeun ku Allah, urusan kaula masing-masingna. Wa nafsi jeung jiwa raga kaula. Wa ahbabi jeung jelema nu dipikadadeuri pikanya ku kaula masing-masingna sok sebutkeun. Wa auladi jeung pala putra-putrina kaula, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Amin, amin, amin. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan sing tembus salawat urang ka baginda Rasul. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Apal maneh salawat Ibrahim. Apal? Sok salat tara kasep. Sok atahiyat. Apal salawat Ibrahim. Apal ujang? Minum amal minum mah. Oh, ini mah. Apa banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa bil alamin innaka hamidum majid. 10.000. Alhamdulillah. Tos. Hiji sahadat eusina demer kadua sahadat anu kadua teh nyaeta tentang bahwa baginda Nabi Muhammad adalah rasul. Urang tos terang tareh lahirna jeung kamulyaanna terang bieu di antawisna kitu nya. Kadua, rukun Islam nomor kadua teh naon kasep? Salat. Oso. Sabara waktu nu dipardukeun ku Allah? 5. Lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Lohor bara rakaat. 4. Asar. 4. Maghrib. 3. Isya. 4. Duhur. 2. Tijalikeun euy. Keur mawa aing ngagocek deukeut gawang ku aing geus sliding juralit 2. Rek minteran ka aing cenah tadi nama. Subuh 2.
Jumlahkeun 17 7 belas 7 belas 17 naon aku kudu pugu 17 rakaat bisi Agustus 17 Rokaat. rakaat. Ka mana kasep jelema kabeh nyang hareupna salat? Kiblat. Kana naon? Kana naon ari ngiblat sok nyang hareup kana naon? Anu teh. Kana sajadah cenah Ucu. Kumaha lamun sajadah dipoe belah wetan asa sampayan. Leuheung, ieu sajadah keur diseuseun mesin cuci ngilu muih meureun ka jero. Kana naon cenah kasep? Baitullah Baitullah alias Ka'bah Ka'bah deui. Di mana ayana Ka'bah teh kasep? Mekah Di tengah Masjidil Haram. Alhamdulillah. Sok anu kukurilingan nu umroh nu hajian geuning dina Masjidil Haram teh. Teteh ngaranna teh muter gitu teh jamaah teh. Naon ngaranna? Naon ngaranna aja? Tawaf Tawaf. Ari lari kecil di Sofa ka Marwah. Sa'i. Ari ending ngalaksanakeun ibadah hajinya tah wukuf di padang Arafah. Hebat euy sok ngaji euy. Utama salat anu 5 waktu nyata nomor kadua tina rukun Islam teh kasep dilaksanakeun awal waktu berjamaah di masjid. Nyaho mah jadi sawah. Ujang urang dieu asli euy. Aya masjid weuh di dieu di Kadaya. Aya. Bener? Benar. Masjid naon ngaranna? Nurul Huda. Alhamdulillah. Sok anu berjamaah di Nurul Huda. Aya. Maghrib sabaraha jajar? Duka. Oh, na kumaha aja teh. Ieu urang mana ieu? Orang Luragung. Luragung. Teuing ah. Teu kareungeut teu jelas gua aing ngarangeunna. Urang mana jang si ieu? Luragung. Ieu we ieu teh nyana ieu. Maghrib sabaraha jajar kasep? Duka. Tara ka masjid. Di musola. Oh di musola. Belah mana musola? Palih kaler. Urang tanya we musola na. Di musola maghrib sabaraha jajar nu berjamaah? 4 alus euy. Isya 2. Coplok euy 2. Laleungitan 2 jajar. Subuh 2. Aing curiga subuh 2. 2 jajar apa 2an ngajajar? 2 jajar. 2 jajar ge aki-aki hung? Henteu. Oh henteu, termasuk ujang osok. Alhamdulillahirabbil Alamin. Oh santri teh? Oh hebat. Hayang leuwih sukses berjamaah. Di lembur ente sok berjamaah maghrib sabaraha jajar sia. Duka. Oh sami ngaos di dia deui. Oh sarua atuh kitu mah lieur aing nanyana hese. Hayang di setiap daerah sukses berjamaah hoyong. Catatan. Kohkolna penunjangna alat masjidna kudu alus mun aya kohkol. Kohkol alus, bedug alus, nu adan utamina kudu mulus banglus. Naon sababna? Suksesna satu batalion prajurit dikomando oleh satu orang komandan, sabab komandan tegas lantang. Bener deh? Angkat senjata, maju jalan. Sora naon? Sampean. Dina sampean tentara sok aya naon? Apa tuh? Berarti sora? Apa tuh? Bibir aing. Si ieu kenal pot ka aing teh. Ieu sapatu emang bibir aing beutan Cibaduyut. Bu, bayangkeun. Lamun ayeuna komandona umurna geus teu layak komando tita pensiun mung. Matak ada usia tertentu di akademi militer Malarse itu bisa sembarangan. Ieu mah 80 tahun hayang keneh ngomando. Pipi kemong, gigi ompong, nangtung ngarampeol, ngomong balelo, sukses mah. Angkat senjata. Manyun nyalan. Eueuh bedana sia ditajuk di masjid Cianjur mah sok kararitu subuh teh. Kokol nang kangora kabaseuhan bedug seweh kahujanan. Nu adan aki-aki adan subuh hujan ngaririncik batuk deui indah teu.
Henteu pas ditakol teh trek tek 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 blak 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 trek tek 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 blak. He as-salatu khairum minan naum. Cek ibu-ibu Gusti asa dipepene ieu mah. Sakit teh adaan atawa bangbung hideung. Lain sareuris sia maneh mikir nu ngarora. Sok ayeuna lamun di masjid najan subuh kokol nang kangoro nang kakolot bari garing bedug manteng minang kape nu adan pemuda lantang pasehat indah mual alwi. Oh, indah. Indah. Bayangkeun ye kokolna alus ye. Kulung 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 kulung. Tung. 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 Duh. 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 Tung. Duh. Seuri we ditakolan ke budak teh. Nyeureung seurikeun ka aing euy. Maneh bisa sok aing kokolna ujang bedugna. Tung. Tung. Sok Alwi diajar. Sugan we turun ceramahna ka Alwi Ami. Sok. Tung. Tung. Teu bisa. Nya sora bedug. Ngagerem sada me. Mana kalimah komando dina adan pikeun ngajak salat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Naon hartina? Ayo orang salat. Hayu orang salat. Bapak-bapak hayu orang salat. Ibu-ibu dengar ngobrol hayu orang salat. Lebay sama pemuda teh. Di kota geuning sok aya di tengah kota, tengah peuting buukna diwarna. Dada make busa, beungeut camerok. Ini hayu orang salat. Atuh moal ngawaro, bener teu? Sok sing tegasnya tuturkeun yang akang adan ieu. Lumayan. Tah 10 ribuan tuturkeun. Tuluykeun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bisa terkuat. Beda teh. Aing ngaco jadi takbiran cenah teh. Da ieu geus diponokan. Tak beda teknik adan jeung takbiran. Lamun adan mah takbir nu kaduana panjangan kasepnya. Lamun takbir mah ponok tahlil kaituna. Tuh kupingkeun. Allahu akbar. Allahu akbar. Leres. Batak paingan ibu. Lamun di Mekah di Masjidil Haram, di Madinah di Masjid Nabawi taroskeun anu parantos haji jeung umrah. Ngong teh adan di Masjid Madinah jeung Masjid Mekah. Kakuping ka setiap maktab. Allahu akbar. Allahu akbar. Kakuping ka setiap maktab. Rek di Madinah, rek di Mekah. Mata krikat begitu ngong adan di Madinah di Masjid Nabawi, di Mekah di Masjidil Haram. Rikat bapak-bapak nyanak gamis nyanak peci, ibu-ibu nyanak mukena ngabring ka masjid. Molongpong keneh keur mapah teh. Salat qobliyah begitu ngong adan red ka tukang rekep eueuh keur saurang-urang acan. Subhanallah. Nya. Sok versi ujang adana kumaha? Versi kuningan. Kang nuturkeun akang ari eungap mah, eungap teu kuat cenah. Sok.
Sok jang. Sabisana ujang kumaha adan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadang adanan mayit jero kubur aing bari ngalapar teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sieun newa kana sukuna. Cek tadi ge tegas lantang, bener tuh. Kumaha lamun komandan kieu? Angkat sang jana gerak. Sok jang, sakuatna ujang. Allah, urang mah aneh teh mik teh teu diparake, aing we gawe hayang ngurilingkeun. Keur naon nyerekel mik coba? Teu pake. Eta mik pake adan. Aing riweuh tadi ka dieu. Sok buru. Ayaan. Kada ulah dilamot lain es nong-nong. Sok. Maneh deui gede-gede cecekel tadi. Sok. Ok jang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anyak euy. Sok tuluykeun. Adekeun mikna beh hadak beh deukeut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya kadaek alhamdulillah. Ngan aya hanyakal adana bari peureum. Kasep adan mah beunta. Ke bisi pas maneh beunta mik eueuh dicokot ku si ieu. Beunta we beunta biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasep deudeuh teuing. Ari urang kasep nyaeta salat nu 5 waktu teh hayang dugi ka targetna ditampi ku Gusti Allah. Leres. Sing sopan urang milampah salat ibu bapak punten, urang teh salat terek berhadapan dengan Sang Maha Suci, Sang Pencipta, Sang Ar-Razzaq anu mere rezeki ka urang. Urang diberi rezeki ku Gusti Allah. Keur naon? Keur menghadap Gusti Allah. Urang mah ka pasar gaya, kaonangan gaya. Oh, lamun kaonangan gamis kenu 2 juta. Ngeberanyai, hurung siga artis. Nah, ari salat Gusti ibu boga teu mu kena gelombang cinta. Joya, Rabbani, boga merek naon wae atuh. Ustad gadugi abdi mah biasa we turun temurun cap segitiga biru. Kantong tarigu ditumu-tumu. Papangih jeung sabun sataun sakali. Hanapna sing perengkel dibeleukeun anak tumila meuni rayap. Sirahna pinuh ku cimeuting. Kade urang teh kudu utama milampah salat. Gaduh teu kamar khusus paragi salat. Gaduh, alhamdulillah. Sok jadikeun kamar eta khusus paragi salat, pang indahna, cetna, pang mahalna. Ruang tamu urang cetna sagalon hargana kur 1 juta, kamar mah beda 1,5 juta. Paragi salat mah. Lampuna caang teuing ulah, poek teuing ulah, redup supaya mah sejuk kana jiwa urang. Warnana ulah anu beureum mun bisa mah hejo tasiga kieu tah hejo. Ieu pinter ya alhamdulillah aya hejoan. Sabab naon? Kubbatul hadra, gubah Kangjeng Nabi warna hejo. Hejo itu warna surgawi dan warna yang dicintai oleh baginda Nabi. Kalarasan ieu hejo alhamdulillahirabbil alamin. Ulah nu beureum siga kalenteng. Nya bener teu? Sok sing seungit kamar paragi salat teh. Parfum naon? Misik, kasturi, malaikat subuh, pokoknya manu seungitna nu membawa kana nyaman ibadah. Alhamdulillah. Ieu mah Gusti nu agung. Kamar paragi salat teh dihijikeun jeung gudang. Jeung goah mun di Cianjur mah. Parang ragaji. Di kamar pangsolatan teh bedog. Sapatu bot, buyung wadah beas. Ari keur ruku turupna kadupak, aya beasna celong. Sami Allahu liman hamidah, guluprak geuleuh satengah liter deui. Kadang-kadang lolobana senal paragi paka pangsolatan ti WC ka tempat salat papalingpang. Sabelah merek yeye, sabelah merek New Era, sabelah tali kena koneng, sabelah talina hejo, geus sabelah di mah geus diganyal ku paku hanapna. Sok aya nu kitu di dieu tara. Ulah. Salaki ibu urus, komo pai Jumat mah sayyidul ayam, kudu pangalusna make baju teh. Ima salaki diantep karep, akang nu bersih we atuh baju disusuh kabeh. Aya nyesa kaos oblong, pamere ti material hadiahan tina semen.
Ari nangtung Jumaah sok hayang panghareupna nu ripuh nu tukangeunana pas hudang tina ruku sami Allahu liman hamidah rete kana tongong nu hareupeun kokoh terpercaya semen 3 roda. Cek nu tukangeun aing teh keur salat keur ngecor ieu teh. Lain seuri ece urus salaki. Nya sok tanya salaki urang teh balik Jumaah teh ngarah boga ganjaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang wih Jumaah. Mohon. Mangga tu calikna kursi. Nyaho mah nyana meja. Akang ayeuna teh rek ngopi, rek bobo, rek mam. Bobo can hoyong. Mam wareg keneh pami ngopi mah hoyong. Kin urang risa heula gulana nya. Gidi. Akang geuning kopi teh gulana seep. Teh manis atuh. Nya teh mah gulana sia teh. Tepekai nonton aya sugan akang susu aja kenehnya buru riksa gidi akang dibuka kulkas cap enak seep Indomil eueuh nonton aya bari dijepretkeun talina cap kutang selalu ada derbikeun ka salaki. Nah kumaha nawaran nu eta ece beda nawaran nu eta mah mangatu akang bari ditotor dikana gelaskeun heula ditotor nu kitu mah ce tawaran. Naon sababna? Salaki geus ngalaksanakeun ibadah paling hebat di antara sami geus sakali nyata ngalaksanakeun Jumatan sayyidul ayam. Alhamdulillah. Kadang-kadang euceun mah salaki hayang malam Jumat sok tara di dadangannya. Padahal euceun kudu nawaran. Mun malam Jumat teh tawaran. Kang, kumaha warana ustad da budak nyaring keneh. Bapana di tengah imah, piraku kudu digogorowokan teu kudu toel. Bade. Oh bade. Pas penting di bade deui ayeuna. Bade. Penting katilu bade deui ayeuna. Bade kur wog sia mah. Tawaran. Kadang-kadang urang mah diajak ku salaki ge harerese ceuk salakina mah euna teh malam Jumaah. Heueuh uing ge nyaho naon kitu? Mah sia mah deukeut gorokan bingbang. Mah lamun sapatemuan suami istri malam Jumaah saur Kangjeng Nabi sareng boga ganjaran ngabunuh 70 Yahudi. 70 kamar ge geuning malam Senin 40 can kakurabgeun. Pada gong eta pamajikan. Lain kitu aja ladangan. Saur Kangjeng Nabi walau alat tanur lamun salaki hayang keur ngangon di sawah salaki hayang der dina tanggung onta layanan ku ece. Di urang mah onta mah ge kebo atuh asupeuna kala nurungkeun. Der di dinya. Walau alat tanur sok sanajan pipir hawu ibu keur masak keur nyangu pipir hawu der ari teh sieun ledug mah. Kadekos kajadian urang Cianjur salakina hayang pipir hawu der di ladangan ari keur hot-hotna meureun kira-kira saparapat jam ceuk pamajikan akang naon teh bau hangit teu nyaho suku salakina geus asupkan hawu sabeula. Tutung sabeula. Ngahulang we sia teh badan can apal alus sebenarnya mah. Ini snararoong teh pejuhi mata. Apaleun mata kabeh pitu nyaho sia. Kade eta teh ibadah kasepnya. Tah, punten. 3 lamun urang ibadah hayang ditampi ku Gusti Allah, 1 rukun fa'li, 2 qauli, 3 qalbi. Sok praktek salat. Jang alwi praktekkeun di kulian ku akang. Sok simpen mikna. Tablah dinya. Sok nangtung kasep. Duitna pesakan heula. Ieu budak mah hiwal batur senal dilaan dipake di budak teh. Tunah heula ka itu kasep. Aduh aing mah. Sok. Di mana ibu jari posisina jak? Ketika takbir, usolli fardha maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Halus di dieu tah ieu budak tukang salat da sok berjamaah di kobong alhamdulillah. Beh luhurkeun leungeunna saeutik. Bawa ka kenca saeutik. Gitu. Ruku jang. Halus da sok salat. Sujud jang praktek. Nangtung heula tuh sing tumanina. Sami Allahu liman hamidah. Hei, kurang tumanina eta atas rukuuna kasep. Nangtung heula deui. Sok ruku. Ruku heula.
Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Sok praktek sujud. Tilepkeun rama sukuna. Tah. Cicing tong kahudang can dititah mah. Tajang. Di mana urang salat hayang diterima ku Gusti Allah. Sujudna kudu bener. Rukuna kudu bener. Lamun hayang duit katarima mah ulah kahudang can dititah mah heueuh. Cenah ngagawean. Entos jang kasep entos. Cali kade cali. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta duit sabaraha? 100.000. Tamahan ku Akang. Ye. Jadi 100 sabaraha kabehna? 120. Amek teu ka Akang. Henteu. Kita miraktekeun salat amek teu? Henteu. Ijid teu? Henteu. Ngewa moal. Moal. Amek moal. Moal. Mahanan moal. Moal. Moal mahanan bawa ningku amek ka aing. Atuh balik ti dia bahanan Duit. doa. Pada tadi dibere ti aing duit mah biar keur dibikeun deui. Yeuh kasep sing gede hate. Anjeun meraktekkeun salat siga bieu malah mandar batur nurutan salat anjeun siga bieu. Amin. Amin. Tapi kaditarima salat batur syariat maneh nyontoan mandala alal khair kapailihi jelema nyontoan kan hade sareng migawena. Batur salat ditarima ku Allah nyonto ka maneh nu mere contoh menang ganjaran moal. Menang dengan catatan niatna teh kudu ikhlas. Jelema ikhlas tara hayang diburu. Nah, duitna diekeun deui. Heg wae. Nya, kedua rukun kauli kasep barometernya adalah surat Al-Fatihah. Baca jang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karek sakitu kamampuhanana. Nah. Baca Fatihah aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang ponokna tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi masa ada ngobrol. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Ya kana budu wa ya kana nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kecek mau di tukangnya, amin. Sok coba jang, lagamkeun sing hade jang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ke kapun guru keun nya ibadah masing-masing bacaanana alhamdulillah. Katilu kuncina tina ditampi urang ibadah ka Gusti Allah teh adalah ikhlas. Naon cenah? Ikhlas. Niatna kudu ieu rukun qalbi. Ari ikhlas teh kasep siga cai herang laan. Labelna laan. Entong dibukainna. Capna ari label cap.
Ari muka tong ti mana wae atuh pan esletingan meureunna tah. Alhamdulillah. Robil alamin. Biru herang. Kucai herang tembus pandang. Tembus? Pandang. Tah hate ge lamun ikhlas mah kieu tembus rasa kanu sok ngarasakeun segala rupa yakni Gusti Allah. La haula wala quwwata illa billah. Teu daya teu upaya urang terkecuali dengan pertolongan Gusti Allah. Katingali itu tihang warna bodas. Naon sababna caina? Herang. Katingali itu box sound system warna hideung. Naon sababna? Herang. Katingali si Alwi bajuna bodas apa kone? Bodas. Naon sababna? Herang. Kopeahna beureum apa kone? Hideung. Ari beungeutna? Beungeutna bodas apa kone? Coklat. Aduh, rada-rada coklat. Tak gitu Bu. Tapi lamun caina geus terkontaminasi ku ci kopi jeung susu tembus pandang deui moal. Tah, siga hate urang ge kitu. Lamun hate urang sudah terkontaminasi ku panyakit hate, ujub, ria, takabur, hubbul mahmadah, jauh tina milampah salat ku dengan kaikhlasan. Naon jampena hilas? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan salat mangrupakeun sentral syukur urang ka Gusti Allah. Tapi urang aya kasep leungeun hiji deui. Boga leungeun. Boga. Hayang leungeun urang teh jadi rasa syukur ka Allah, jadi sarana ibadah hoyong. Hoyong. Al yadul ulya khairun min yaddis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya yang memberi sodako lebih baik daripada yang menerima. Hebat. Hoyong Alwi hidup lebih baik. Hoyong. Berarti rek sodako ayeuna mumpung aya modal teu aing 120.000. Kasaha utamana sodako? Ka fakir miskin jeung anak yatim. Aya yatim nu hadir teu? Mana? Yatim. Eta ujang yatim. Ka dieu kasep ka dieu. Sok ka dieu dibere duit ka dieu. Di pasihan acis ka dieu kasep. Alhamdulillah yatimna aya. Ka dieu jang. Sok ka dieu kasep. Aya deui teu dua we perwakilan sok. Jeung istri mana istri aya yatimna. Sok ka dieu jang. Oh kana eta, ieu yatim sanes mapah eta. Oh sok ka dieu wios. Tos we dua cekap pamegat cekap. Kade jang bager kade. Tah, calik dihanap. Sok kade jang. Beh payun bieu. Hareup maju. Sok kade di dieu tah. Calik. Saha nami kasep? Agung. Ieu? Yono. Agung ibu aya keneh? Taya. Bapak? Taya. Yatim piatu Bu? Ibu mah aya keneh. Oh aya, di dieu meureunannya. Bapak maot. Ka dieu kasep behareup. Yono ibu aya. Aya. Bapak? Taya. Teu aya. Yatim. Rek mere sabaraha ka yatim. Tadi janji hayang luhur darajat mulia. Rek 20.000, rek 100.000. Ikhlasna sabaraha? 10.000. Padahal lamun meneh mere 100.000 ku akang digantian 200.000 ayeuna keneh. Sok pikir-pikir rek 20.000 rek 100.000. 20 we. Oh berarti adieu 10.000 ewang sok bikeun. Sok. Bungaheun teh teh. Ya. Si Alwi mah di akhirat rek cilaka ngan teu tulus kasalametkeun ku sodakoh ka yatim. Maneh hayang salamet di akhirat teu? Komo pernah noong masih ya? Hayang salamet di akhirat? Hayang. Berarti rek mere ka yatim. Sabaraha rek mere? 50. Alhamdulillah. Alus teu nyaaheun kana duit budak teh. Kade ulah ngarep-ngarep ganti da teu ikhlas. Kudu minta gantina ngarepkeunna ka Gusti Allah. Sok rabikeun boro aing 50 cenah mikeun teh. Deh. Sok.
25 ewang. Hayang maneh salamet di akhirat. Rek mere sabaraha ka yatim? 10 sok kadiekeun. 10. Eta paneh 10.000 na eta? Hah? 50. Alhamdulillah. Bikeun. Ieu budakna sugan rek berehan koret euy. Cekel jangta. Jadi 100. Cicing jadi 60.000 ewangnya. Hayang teu maneh babari duit cara Siono jeung si Agung. Hayang teu? Hayang. Sok, mending babari duit, mending bapak maot ayeuna. Hah? Bingung. Aing babari duit, bapak eueuh, da kudu yatim heula. Mending dua anak bener. Duit babari, bapak panjang umur. Alhamdulillah. Sing yakin kasep? Anjeun merek 50.000 ka yatim, lain leungit nilai duit anjeun, lain leungit nilai duit anjeun, lain leungit nilai duit anjeun, tapi bakal menang balesan ti Gusti Allah sesuai janji Rasul. Mana? Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Kaula saur Kangjeng Nabi bakal ngareneng siga dua jari kieu jeung jelema nu deudeuh nya ka yatim ke di sawarga. Mudah-mudahan lain ke di sawarga tapi di dunia enteng geus meunang sapaat ti Kangjeng Nabi. Komo keur ngaji mah sing babari neangan ilmu amin. Sing meunang ilmu nu badag amin. Sing manfaat dunia akhirat ilmu amin. Sok ngaraseukeut doakeun ku ujang yatim doaan. Ya Allah. Ya Allah. Mugi ieu anu parantos masihan sodakoh ka abdi sing dipanjangkeun umurna sing dijembarkeun rezekina sing gede ilmuna sing barokah umurna umurna jeung lamun menang jodoh nu tiluan ieu jeung lamun menang jodoh nu tiluan ieu jodohna sing badag nyapanya aminan Amin. tong wakaseuri ibu badag milik panjang umur ibu mah kamana wae pikiran nya nya kasep ujang indung aya kene Aya. bapak aya kene Aya. aki aya kene Teu aya. aki ti bapak Teu aya. aki ti indung Teu aya. butuh teu alwi ka aki butuh teu Utuh. tuna mobil aing laan aing dorong balik ka Cianjur atuh ari kanu geus maot mah lain butuh nyaah naon Nyaah. lamun nyaah ka aki anteuran duit arek mah dianteran duit aki Moal. nah da koret urang mah arek dianteran mah Moal. nah Kebutuhan. teu butuheun gagabah atuh nganterkeun lain ka kuburan ka diintip ku si ieu dicokot deui ka mana nganterkeun kanu geus maot kana kotak amal sub maneh sodako rek 50.000 rek 10.000 ganjaran khususkeun ka aki anu geus Maot. atuh jauh kotak amal bada masjid geus agreng budak yatim duaan baru tuheun kene arek moal Erek. sabaraha 25. 25 jadi berarti pulangan 75 jang aduh aing mah seuseut euy hah henteu naon bade mere keprek di pulangan ka oh engke wae di tukang oh di dieu pan ieu di pulangan ka maneh ka dieu tak ieu ka dieu keun itu jadi kagok kitu jang nu 5.000 na eueuh rek diridokeun deui Ridho. duakeun deui eta duitnya jeung si ieu tah jeung si ieu duakeun kabehna sabaraha punten 100 genep 10 berarti sabaraha ewang 80.000 ewang jung turun kasep turun alhamdulillah tak ieu nya kitu da pohon nuhun-nuhun acan ka dieu atuh papai nu merekna cium tangan atuh cium tangan aduh sok bari meperkeun leho kadinya oh peperkeun tak peperkeun
Mungun. Alhamdulillah balalager. Ibu dahsyatna janji Allah. Lain saukur ganjaran ti dieu eta berkesinambungan sedekah ti bapak bikeun ka dibikeun ka yatim manjang alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 5 poin anu bade didugikeun ku simkuring mung waktos parantos nunjukkeun dina jam simkuring jam 11:30 neme 1 poin ti simkuring wala yu'tihi asyukra. Eta ge can tamat sadayana kin wala yu'tihi ad-du'a wala yu'tihi al-istighfara wala yu'tihi at-taubata wala yu'tihi as-shadaqata aya umur urang sambung deui. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang langsung doa tutup. Mangga tadi perintah protokol lajeng kana doa laras. Bare ku sepuh atuh utami. Mangga. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya dalilal khayyara dulluna ala tariqis sadiqin. Waj'alna min ibadikal mu'minin. Waj'alna min ibadikal muslimin. Waj'alna min ibadikal muttaqin. Waj'alna min ibadikal muhsinin waj'alna min ibadikal mukhlisin. Rabbana taqabbal minna salatana wa ta'abbudana wa qiyamana wa tahassu'ana wa taubatana. Rabbana ya Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين وارحمنا فإنك خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.